Cinta sejati baik. Ya ingsun Semar mesem yang ngising. Pandingan deken banget kayak kasep guna amat. Kondisi lagu sapa? Lanjut pancen rene ganteng kok ki kok. Tur manis baran. Ada dia. Jelas amat rok ngaunan dia. Ada. Bocah kita kon mani udeng. Jelas dia. Jancuk. Apa rok? Teman utangnya penyising jangan ngomong persi loh senang aja lah. Wih, sama si Eta teh kamari musuh aing ngajak kesaingan aing menangan seneng Ica. Woi, kenaon ya? Iya mas, ganggu bae ngene apa ngising kok ora arti wis kebelet. Nah, panggih deui ku aing dia. Aik naon deh didinya? Arek ngising tah? Kowe jelek apa? Ketemunya kok ngomongnya gas terus kuwi. Yo, kieu bae. Dia bisa tuh ngomong bahasa Sunda. Ya aing rieuh ngadengena dia ngomong bahasa Inggris bae. Atuh gampang ngomong bahasa Sunda mah. Kuari hayangnya naon? Tah, gitulah cok. Ngomong nah pakai bahasa Sunda. Dianya masalah dia jeung aing jangan beres. Aing nanya ke dia sebenarnya ya, dia kabogo sineng Ica lain. Cok, dengekeun ku sia. Kabogo aing lain Ica. Namina Sarok. Geus ngaku bae dia cok. Masak pura-pura. Aing kemarin nempo dia duaan jeung sineng Ica. Geus aing mah urang gelut bae lah. Emosi aing yo. Saingan-saingan jeung aing hayu. Se. Yalah, aing mulai sia hayang ngising. Geus, peduli aing. Gelut sia jeung aing. Rek gelut sabaling ngising jeung aing hayu. Plong, oh dia. Ayo gerak, nean tempat. Hayangna di mana? Ayo. Supaya urang ngeunaheun gelutna, urang neangan jalan garing. Ayo, ayo gas. Dia nomor HP seneng nu kamar lain ya. Tapi kau yang di chat nunggu bae. Cobalah kau yang ditelepon. Tuh kan si kaing ya. Aktif bae. Apa mana yang ngol aing gitu nya? Marah aja mas. Tah, ini ya tempat yang gelut mah. Jaring eueuh ya udah pikir. Ayo ya, aing di dia ditutup. Ayo gaskeun. Ayo gas. Oke, siap buka baju. Aing ge arek. Tungguan. Kasih hati. Iya, bisa buang baju kumaha sih ngata kelihatan enggak ai. Ayo guys, jadi itu. Net ingsun Semar mesem hayang ngising.
mana? Bisa kalau gitu sih tak? Iya rok, musim corona mah uling di sawah baik. Sekarang aing jomblo. Ripuh hidup aing rok. Kamu masak perempatna. Terus ngelawarkan jurus gagah tadi. Sekarang ngalengit deh. Atas saya mah. Aja mah ngajakan gelut nih aing. Aing ngelawarkan jurus tadi. Ah. Kok ketemu mana karo bocah iki? Moro-moro nangke ini mana? Jagong, kantang. Astagfirullahaladzim. Jadi lemot ya. Tidak datang nak. Aing tadi di dia emang kan nempos ya. Hari dia ira datang anjing, tiba-tiba di dieu bae. Untuk mah edan dia. Mang Den. Bukan bae Mang Den si Solihin. Coba tanya lah. Assalamualaikum Mang Den. Waalaikumsalam. Jemaah ajuk. Gimana gitu? Kurang geus gelut Mang Den, si Solihin. Kurang keregelut tadi bak-bak. Kita kan ngalengit. Kita make ilmu naon yang kira-kiranya? Lain Solihin mah anjing, Mang. Karena ada yang nyerang Solihin. Aya Mang. Gimana pihawaeun biar urang emosi. Urang tadi keregelut gimana ya? Sakalak kieu. Langsung ngalengit. Nyok kabehan saya ngalengitna. Oke, Mang, tenang. Istighfar. Jadi jelemamu ulah ngalaban musuh. Mending ngalaban kabogo, Mang. Pelongo aing disebut jelema edan. Ari dia sebenarnya sajing. Jadi makara kenempo ka dia. Kenalkan ya, aing Solihin, pendatang baru di Lembur Remaja. Kenalkan ya, aing Ajis, remaja musolah maja. Kumaha jeung Mang, jasa eta pihawaeun. Terus Mang ngomongna pakai bahasa Inggris bae. Kasetkeun saya eta. Aju mamang kuare hayang kumaha yeuh. Atuh bisa meureun Mang Den, mantan urang jeung Solihin. Gelut urang gitu kek. Mang. Masa dudna kecil, Mang. Serahkeun yeuh ka Mang Den. Geus berangkat. Hebat dia. Dia bisa gelut teu? Atuh aing gelut mah bisa, Rok. Emang kunaon dia adanya kitu ka aing? Jadi kieu, orang tadi gelut jeung jelema. Terus aing ngalengit. Gasieun urang. Elehan dia mah jadi laki. Geus ayu. Tangan di mana jeung aing. Wih, semangat amat Mang Den, bisa gelut mah. Gerak, Mang. Bal aing sekuat yeuh, hayang gelut. Esa Mang Den. Aja jelema semangat amat ya gitu gelut lah. Ayo lah, gas. Ayo,